Beja kang cager encan ya. Kamari ko tewak teh seta. Beh, aing mah yo. Uy, nah aku mati uy. Aing berbicara narok yuk. Jaka kumat deui dia. Hah? Jaka. Saha? Oh, Jaka. Kunaon jak persaing tadi geus dibawa di bidan tutut Ih, eta. deh. Hayu teh Geus yuk. dibawa tadi sa. Tuh, nah cek aing gitu. Mati rok. Teh nah ieu mah. Oh, iya mah. Urang bawa ka mana ya? Mending urang bawa ka ieu bae yuk. Ustad Kemed yuk. Ustad Kemed. Heeh. Tang, lek. Aing nang Ustad Kemed heula nya. Oh, gerak itu. Kaing nang Ustad Kemed heula nya. Tang. Nan sieun nya kieu deui nya. Dipersaing keur kamari geus cager tah. Kamari mah, beuh. Heeh. Geus teh Black. Nya aing nang heula nya. Dikira kana minangkuan teh dia. Jangan. Ih, aneh aing. Aneh pasti Jaka kumat deui. Ya persaing tadi geus dibawa ka bidan tutut eta. Kunaon teh saya tanya kumat deui. Aing rek kana Ustad Kemed ya. Assalamualaikum. Aya Pak Ustad Kemed na. Aya tah. Aya naon? Lain jaya tetangga orang si Jaka tah laja kumat deui. Mungguh nama edan eta. Edan kunaon? Mungguh nama kabogohna kawin deui jeung batur. Gitu. Laju kore di mana aja? Jalan aja. Di ditu di imahna coba orang meni pangtengokeun yuk. Atuh orang biasa yo ngumur coba edan mah. Sugan bae. Orang mah biasa yo. Sugan bae cager gitu dibere-bere naon tar, dibere cai tar, dibere pakulahanna tah mah. Ada burung. Ayo burung. Yuk orang tengok yuk gitu yuk. Ayo. Kam cenak sayang. Depan gitu nak. Orang pusing eta Pak Ustad geus. Oh. Ti ieu eta kumat deui urang aneh. Kebal kemata ya dana. Kebal rek aya sataunna meureun. Pak Ustad kumaha ieu dulu kami edan yeuh. Oh, yuk. Ustad. Calik. Pakai edan segala ya edan kunahan yo jadi sama yo. Calik. Celana bolong. Pak Ustad nafila. Calik. Bahaya ya mah. Cilaka 12. Edan kunahan cenah yo budak yo. Iya Pak Ustad, iya cerita nama mantan kabogohna kawin Pak Ustad tanggal 24. Tuh atuh geus jodoh bulu kabalut terus sabar bae. Entong di pikiran dong awewe tuh aya hiji bae si ulup mah waduh pikiran gaulat karetan. Bolong waduh. Woi, padahal mah aing teh edan yo. Ada segala. Adat tinggal dikawin mah. Tambah kekayaan wae. Kayak orang nengola. Iya jelema geus kebal ya edan yo. Ngan ditenden-tenden bae yo. Cerita. Aya setahun maleuh eta. Pantesan menang sebe ada gitu mah. Setahun gak edan mah. Waduh. Pangubarankeun bae eta mah supaya cager. Ima kumahanya aduh bingung yang bareng dan kima yo. Tinggal kawin deh. Waduh. Teh mun teh cager mah urang gebugan bae. Makin teh ngaroko ya. Aing tengah rokok. Bener aku kayak ada di sini kebugan dia ke parah ya medan waduh. Bis kebal ya jalan maya waduh. Banjir ke begitu kurang ya itu tah. Oh, ada. Woi, aing teh edan teh naon itu. Oh emang dia tera lagi cager doang setik. Iya naon mungguhna di geus usap-usap ki doang jin bae. Cager geus nunggus bang geus ada nanti tinggal kawin mah. Ya para saing. Wes, laki. Parah yo.
mah intina kieu bae nya. Intina membentuk cager-cager ya, gebugan bae mah. Karena kieu ya kieu ya. Kan bisa ngebarang aja masalah. Ya, bahasa Inggris pokoknya mah intina mah kieu, lamun teu cager-cager jelema ieu. Geus gebugan bae. Balangkeun hade ka itu.